nyambungkeun kana carita nu kamari tentang Imam Ghazali ketika anjeunna jadi imam raina nu namina Ahmad henteu keresaheun ngamakmum ka anjeunna, maka Imam Ghazali miwarang ka ibuna supaya marentah ka Ahmad nu janten raina Imam Ghazali ngamakmum ka anjeunna supaya tidak ada sangkaan buruk atau teu aya sangkaan awon ti jalmi-jalmi ka Imam Ghazali. Akhirnya raina Imam Ghazali nu namina Ahmad ngamakmum ka Imam Ghazali. Ketika ngamakmum dina netepanana Ahmad raina Imam Ghazali nu jadi makmum, Imam Ghazali nu jadi imam ningali ka Imam Ghazali beureum patuanganana. Patuanganana naon? Patuanganana beureum ku getih. Ternyata Imam Ghazali nuju mikiran tentang masalah istri anu bingung ku headna, antawis head sareng istihadohna nyaeta istri anu mutahayyirah. Tuluy saatosna beres salat nuju salat eta teh raina nyaeta Imam Ahmad muparokoh, hartosna muparokoh misah henteu ngamakmum ka Imam Ghazali. Berarti anjeunna tos ngartos masalah fikih. Karena ketika imam batal maka si makmum diwajibkan untuk mufarokoh. Si makmum ketika melihat imam batal salatna alias tadi kan berlumuran darah Imam Ghazali nu jadi imam, maka Ahmad nu jadi raina Imam Ghazali nu ngamakmum ngabatalkeun salat, lain ngabatalkeun misahkeun salatna henteu jadi ngamakmum deui tapi salat nyalira. Saatosna beres netepan Imam Ghazali naros ka eta Ahmad, anjeun boga ilmu ieu ti mana? Ditaros ku Imam Ghazali. Imam Ahmad ngawaler kuring baheula belajar ka jalmi ka hiji guru nu mana eta guru teh sadidintena tukang ngesol sapatu. Maka Imam Ghazali angkat milarian guru anu sadidintena sederhana nyaeta tukang ngesol sapatu hoyong ayeuna ngambil ilmu teh eta guru. Akhirna dipendakeun lah Imam Ghazali sareng eta guru anu tukang ngesol sapatu. Tuluy Imam Ghazali nyuhunkeun hoyong dibimbing ka ilmuanana, maka cek guruna lah moal kuat ayeuna diwuruk ku kuring mah moal kuat moal bisa nuturkeun kana parentah anu diparentahkeun ku kuring. Cek Imam Ghazali insyaallah kuat ngalaksanakeunana. Maka eta guru nu tukang ngesol sapatu teh marentah ka Imam Ghazali sok atuh lamun kuat mah sok sapukeun bersihkeun ieu bumi, ieu halaman, ieu jagat. Maka dina nalikana ayeuna eta kamari teh duwi kana eta kan pakola uknus hadil ardo teras palamaroda tos tacan. Nah, nyambungna ka dinya. Nah, jadi sambung caritana kamari teh kan bersambungnya. Jadi Imam Ghazali teh dipiorang sasapu menyapukan halaman lapangan atau napi halaman sekitar jalan di sekitaran eta guruna nu tukang sol teh. Palamma aroda maka dina samangsa ngersakeun. Palamma aroda maka dina samangsa ngersakeun saha al imamu Imam Ghazali ayak nusa kana yen sasapu itu Imam Ghazali ayak nusa kana yen sasapu itu Imam Ghazali ha kana itu ardo bil miknasi kusapu amaro maka marentah. Miknasun itu segatna isim alat teh parabot alat itu. Kansun kan sasapu uknus kudu sasapu, berarti miknasun teh alat sasapu. Naon alat sasapu? Sapu. Bil miknasi kusapu. Maknasun kana sayak nusu kansan pahuwa kanisun wadaka maknusun uknus lataknus maknasun hayang miknasun isim alat sasapu naon namina nyasapu.
bil miknasi ku sapu. Tuluy Imam Ghazali dina nalikana ngersaakeun anjeunna kersaeun ngarepkeun kana sasapu we ku sapu. Amaro pas ayeuna sasapuna ku sapu Imam Ghazali teh amaro maka marentah itu Syekh Al-Kharrazi. Amaro maka marentah itu Syekh Al-Kharrazi. Amaro maka marentah itu Syekh Al-Kharrazi di luhur aya di nomoran dirujukkan bikan siha kana nyapukeun itu ardo, bikan siha kana nyapukeun itu ardo, bikan siha kana nyapukeun itu ardo bil yadi kuleungeun, bil yadi kuleungeun. Saur guruna nyaeta Syekh Al-Kharrazi tukang sol sapatu teh. Ghazali tekenging sasapu ku sapu, sasapuna kudu kuleungeun ngabersihkeun taneuhna lapanganana kudu ku leungeun tekeng ku sapu. Nurut we namina ayeuna murid anu nuju baktos kanu janten guruna pakanasa maka sasapu atawa tuluy mangga pakanasa tuluy sasapu itu Imam Ghazali, pakanasa tuluy sasapu itu Imam Ghazali. Ha kana itu ardo, ha kana itu ardo, ha kana itu ardo biadihi ku pananganana itu Ghazali, biadi ku pananganana itu Imam Ghazali. Tuluy we Imam Ghazali teh sasapu ku panangan nana da dipiwarang ku guruna sasapuna kunaon ku panangan nana panutur nurutkeun kana parentah guruna. Sumaroa tuluy ningali itu Imam Ghazali, sumaroa tuluy ningali itu Imam Ghazali adirotan kana teletong. Teletong teh tai percik non tai sapi tumpukan tai sapi. Adirotan jadi sumaroa tuluy ningali itu Imam Ghazali adirotan kana teletong. Kana naon? Teletong ke dalam kurung sok we jelaskeun ka sisina. Tumpukan tai sapi. Tumpukan tai sapi. Seueur di India mah bahkan tumpukan tai sapi teh digaringkeun terus diracik didamelkeun ayeuna kendi. Terus atanapi dijadikeun ramuan engkena dianggo ieu dihijikeun jeung geuti dianggo naon ieu teh tah. Di India ini sok aya nu kieu dianggo tah naon ayeuna teh nyirian anu antara halis ieu di nataran sok aya nu kieu nya urang India dikituan. Tah eta teh cenah cek kepercayaan umat Hindu, cek kepercayaan orang India itu mangrupikeun suatu naon namina teh keberkahan untuk kehidupan anak cenah. Diekeun tina tai sapi jeung getih dikiekeun. Itu pakayakinan manehna eta mah. Tah teletong teh tai sapi anu aya di halaman anu aya di jalan. Tah Imam Ghazali tan aya keur sasapunya, keur nyapukeun, keur ngabereskeun halaman sekitarna. Ku naon ku panangan ai pas ningali teh alah geuningan aya naon aya teletong aya tai sapi kazirotan anu loba itu aziroh sing kabayang caritana ieu teh bari bayangkeun kazirotan anu loba ieu aziroh jidan kalawan banget fil ardi dina bumi dina jagat fil ardi dina bumi maksud bumi teh sanes bumi saung bumi teh nya bumi alam dunia gitu di halaman sanes di langit. Pakola maka nyarios sahadalika syaihu eta guru. Pakola maka nyarios sahadalika eta guru. Tuluy we guruna teh nyarios. Kumaha nyariosna uknus kana lapan uknus. Uknus hartosna kudu nyapukeun anjeun. Uknus kudu nyapukeun anjeun. Uknus kudu nyapukeun anjeun. Hadhil adirata kana ieu teletong. Hadhil adirata kana ieu teletong. Ghazali sok sapukeun eta kalah ditempokeun nah kitu. Kalah ditempokeun sok sapukeun da moal beres ditempokeun mah. Sok sapukeun eta naon ayeuna naon namina eta teh teletong teh tai sapi teh sok. Padahal tadi teh ditahna teh kuleungeun nya. Coba bayangkan. Palamma aroda maka dina samang-samang sanga maksad. Palamma aroda maka dina samang-samang sanga maksad. Palamma aroda maka dina samang-samang amaksad saha al imamu Imam Ghazali
saha al imamu Imam Ghazali ayaf saha kana yen mudar Imam Ghazali ayaf saha kana yen mudar Imam Ghazali siabahu kana pirang-pirang dodote acuk atuh siabahu kana pirang-pirang acuk nah itu Imam Ghazali labet siabahu kana pirang-pirang acuk nah itu Imam Ghazali qala maka nyarios lahu ka itu Imam Ghazali saha asaihu guruna pas Imam Ghazali bade ngudar acuk pan ek ngabersihkeun naon tai sapi teletong diudar acuk nada bisi kana najisan maka guruna teh nyarios kumaha uknus ha ma'ama angta alaihi minal libas uknus kudu nyapukeun anjeun uknus kudu nyapukeun anjeun ha kana itu hadhil adirah sapukeun eta teletong sapukeun eta tai sapi mama sartana perkara angta ari anjeun alaihi eta tetep kana itu umat minalibasi nyatana angoan ulah diudar acukna sok we sapukeun bari pake bajuna tuh wah paingan di awal guruna memperingati Imam Ghazali moal kuat sia kana parentah uing Imam Ghazali kan ngawanikeun karep dah yang belajar teh insyaallah bakal kuat ai pek teh titah ngabersihan naon ayeuna tai sapi bari ulah diudar acuk nah meureun rewoknya palama aroda maka dina samangsa ngamaksad Imam Ghazali palama aroda maka dina samangsa ngamaksad Imam Ghazali ayab nusa kana yen nyapukeun Imam Ghazali Imam Ghazali ha kana itu hadhil adirah biridho qalbin kalawan kerelaan hati biridho qalbin kalawan kerelaan hati karidoan hati kerelaan hati Indonesia nama naha maka nyarek nyegah hu ka itu Imam Ghazali saha asaihu guruna anilkan si tina nyapukeun wa amaro jeung marentah itu Syekh Al-Kharaji teh hu ka itu Imam Ghazali birujui kana balik ila baiti ka imahna itu Imam Ghazali ternyata guruna teh bade ngetes cik daekeun teu lamun dipake bajuna bayangkeun we urang teh contona teh diacuk sae bade angkat ka pangaosan contohna teh ieu diacukna teh acuk sae acuk bodas bahkan titah naon ayeuna ngabersihkeun tai Imam Ghazali teh ngabersihkeun tai sapi pas ek mutar acuk Imam Ghazali da bisi ka kotoran teh acukna ulaheun ku guruna teh ulah sok pake bajuna bari sapukeun nah ari pek teh Imam Ghazali teh sanes nolak ternyata Imam Ghazali teh ridho qalbi hartosna hatena rela ridho kana parentah nu diparentahkeun ku guru nah da saur guru kitu dah bari diango acukna dirawuh we eta tai sapi teh dibersihkeun tah pas bade dibersihkeun pas bade kitu kulantaran ada keikhlasan di dalam hatina ada kerelaan di dalam hatina Imam Ghazali maka langsung canprak ayeuna naon ayeuna teh nyabak ieu panangan kana tai sapi guruna langsung marentah tos cekap digerak uih ka bumi ilmu na geus pinu berarti eta jadi ngawurukna teh ku cara kitu cara haji kantos lalakona haji kapungkur nuju Bujang nuju ayeuna nuju ngalalana ka Cianjur ka Gentur ka lemburna teh nada ka masih keneh naon eyangna masih keneh eyangna teh nada nyata Ang Nuh salah sawios waliyun min auliyaillah turunan si Abdul Muhyi haji kapungkur hoyong guguru ka ayeuna ka Ang Nuh Gentur Cianjur hoyong ijazah kan Ang Nuh teh tiasa naik ka Monas leumpang kieu tah Monas terang jangkung tah Ang Nuh teh kantos ditonton ku sadarea tiasa naik kan kana Monas kitu tah jadi sakti Ang Nuh itu ahli hikmah
Ya, bahkan aya tukang ayeuna cendol, tukang cendol, ayeuna ngalangkung kahareupeunana ditejeh ku Kaang Nu duking kambahe, akhirna jadi jelema beunghar eta tukang cendol. Gitu. Ang Nu mah dipapang kue sadina ku masyarakat teh gitu. Karena naon istilahna teh ahli hikmah anu elmuna luhur pisan. Aji kantos ka ditu ngaguru. Hoyong belajar ka Ang Nu, ari pe ku Ang Nu teh mung dipiwarang sasapu. Aji teh. Sok we sasapu di dieu cenah 3 poeun bari aoskeun sholawat munpa rijah. Jadi amalan Ang Nu itu sholawat munpa rijah. Mata murid-murid Ang Nu mah sok ngawaskeunana teh sok nyeurkeun kana awasan sholawat teh awasan munpa rijah. Munpa rijah teh sholawatna ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil qadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu birrabaibu khawatimi ariti Ang Nu mah wayas taskil gomamu sanes wayus taskol tapi sami makna nama itu beda pelapalan hukum ngajajakeun Ang Nu wayas taskil gomamu mata adanya ayeuna ku barokahna salat munfarijah pamikersa amal keunana 4.444 kali setiap satu malam tekeng kasubuhan insyaallah bakal dipasihan keberlimpahan itu harta keberlimpahan milik rezeki sareng sagala rupi kabarokahan hirup jeung kahirupanana ilmu komo gitu aya nu tos ngabuktoskeun seueur murid-muridna Nuh kitu nya aya bahkan di Bogor masih kene saderekna teh ada aya namina Sate Maranggi namina SN 4444 SN 4444 SN itu sholawat nariah 4444 eta teh ladang anjeunana hoyong gaduh restoran nu omset satu hari nanti 1 miliar itu karena setiap malam memperbanyak sholawat munpa rijah 404. Nah, haji ketika masantren ka Ang Nu hanya diparentahna teh sok we sasapu cenah di makam di dieu nya tadi makam ramana Mama Syatibi gentur ahli ilmu sami kitu anu sasapu di dinya tos we euih deui da diparentahna naon kitu teu lobana war ceng lobana war tos we kitu pami diparentahna kitu ku guru nyantos nya kur sasapu hungkul 3 poe bari nyeurkeun salat munpa rijah uih we cekap tos ilmuna teh sasakitu eta barokahna angeung pisan tah Imam Ghazali ge kitu piwarang ayeuna ngabersihkeun tai sapi saha nu daek atuh bari acuk beureun baheula mah di daerah Imam Ghazali mah sanes acukna ge nu kararieun nu bari dibuka acukna ge jubahna ge sawarakan bari disalorban beureun kitu kudu ayeuna keledokan beureun tapi kersa Imam Ghazali tapi pas bade nyapukeun kitu ternyata itu adalah hanya ikmamparin ilmu hungkul apakah rela teu hatena apakah ikhlas teu karena ngalakonan parentah guru pas badek itu kan guruna langsung tos kedah cekap jigra uih kabumi palama roja'a tuluy dina samangsa balik sal Imam Ghazali palama roja'a maka dina samangsa balik sal Imam Ghazali balik Imam Ghazali wa ta'ada jeung ngaliwat Imam Ghazali wa ta'ada jeung ngaliwat Imam Ghazali ila madrasati ka madrasahna Imam Ghazali ila madrasati ka madrasahna Imam Ghazali wa huwa jeung ari itu madrasah mahalu talimil ulumi eta tempat ngaji eta tempat diurukeunana pirang-pirang ilmu mahalu talimil ulumi eta tempat diurukeunana pirang-pirang ilmu litolabati pikeun para santri pakola makanya rios Imam Ghazali linasi ka manusa fi hadza mahalu ta'alubina ma'asibyan wa qad aqahu Allahu ta'ala al-ulumad diniyah wa sorohina diniyah anna jami'al ulum allati 'allama nas haqiratun bin nisbati li hadhihi ulum bihada eta tetep di ieu mahalu ta'lim
Pihada eta tetep di ieu mahalu ta'lim mahalu tala'ubina ari tempat ulin kami mahalu tala'ubina ari tempat ulin kami ma'asibyani sarta barudak leutik ma'asibyani sarta barudak leutik waqad ato jeung nyata mah parin waqad ato jeung nyata mah parin waqad ato jeung nyata mah parin hukait kana itu mahalu ta'lim waqad ato jeung nyata mah parin huka Imam Ghazali waqad ato jeung nyata mah parin huka itu Imam Ghazali saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari nama alhur Allah al uluma kana pirang-pirang ilmu al uluma kana pirang-pirang ilmu ad-diniyata nu bangsa agama itu ulum ad-diniyata nu bangsa agama itu ulum wasara jeung jadi itu Imam Ghazali wasara jeung jadi itu Imam Ghazali hina idin dina nalikana itu a'tahullah hina idin dina nalikana itu a'tahullah yaro eta nekadkeun Imam Ghazali yaro eta nekadkeun Imam Ghazali nekadkeun Imam Ghazali anna jami'al ulumi kana saya kosna sakabehna pirang-pirang ilmu anna jami'al ulumi kana saya kosna sakabeh pirang-pirang ilmu allati anu allama ngawurukan Imam Ghazali allama ngawurukan Imam Ghazali ha kana itu allati annasa ka manusa hakiratun eta anu hina remeh ari remeh teh kecil eta anu hina anu remeh anu kecil binisbati ku dihubungkeun lihadhil ulumi kana ieu pirang-pirang ilmu lihadhil ulumi kana ieu pirang-pirang ilmu alati anu afadho ngaloberkeun kana itu alati afadho ngaloberkeun ha kana itu alati afadho ngaloberkeun ha kana itu alati sa'allahu Gusti Allah taala bari nama alur Allah ala qalbihi kana hatena Imam Ghazali ala qalbihi kana hatena Imam Ghazali min ghairi kasbin barina henteu kalawan usaha min ghairi kasbin kalawan henteu usaha min ghairi kasbin kalawan atawa barina henteu usaha wa ta'abin jeung kahesean min huti itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhiya muga tinggal bendu sa'allahu Gusti Allah anhuti Imam Ghazali. Singkat caritana tadi Imam Ghazali di piwarang uih usaha ku guru nah akhirna Imam Ghazali teh kan gaduh pasantren ageng nya gaduh naon pasantren ageng madrasah nizamiyah Imam Ghazali teh gaduh pasantren gaduh madrasah anjeunna teu izin geus gaduh madrasah geus gaduh pasantren geus gaduh santri anjeunna teu izin ngudag hoyong belajar ilmu ka jelema anu memang ahli ilmu tapi tukang soal teh kan palebah ayeuna di piwarang ayeuna naon tadi teh ngeduk ayeuna eta teh naon tai sapi Imam Ghazali pas ayeuna kerelaan hatina kersa diparentah meskipun teu diudar acuk akhirna dikitahui ku guruna pas ngalewat ka madrasahna teh model ieu meureunan wih we ka pasantrenna Imam Ghazali teh ngalewat ka madrasahna di madrasah teh loba santri juga kieu loba santri bari keur ngararaji da tempat ulin santri tempat ulin barudak leutik nya abatasa jauh meureun ayeuna mang tempat ngaraos nalalar jurumiah tara ritu nah maka cek Imam Ghazali ngayakinkeun hatena Imam Ghazali ngayakinkeun gede kene ilmu belajar nu tadi cenanya daripada naon ayeuna ilmu ternyata ilmu anu dipimiliki ku kuring selama ayeuna salami gaduh santri gaduh pasantren itu hakiratun anu saeutik secuil teu aya bandingna tibatan ilmu nu tadi nu di anu dipanggihan ku kuring nu diberekeun ku Allah ketika mayunan guru nu tadi naon ilmu naon tadi ilmu kerelaan hati ilmu keikhlasan hati kanu janten guru paham teu itu ilmu yang sangat mahal sehingga Imam Ghazali ngarekeun eta teh ilmu nu paling berharga ieu Imam Ghazali diajarkeun rela teu hatena ikhlas teu hatena kana naon nu diparentahkeun ku
ku guru. Itu karena teh pasantrenna aduh ieu mah hanya secuil kitu can ayana naonan itunya tempat ayeuna, tapi HP-na Imam Ghazali eta kakarek mangih ilmu keikhlasan kerelaan hati sehingga Imam Ghazali jadi ulama anu besar ngarang dina ihya ngarang kitab Ihyaul Ulumuddin, kitab tentang fikihna aya ngan lebih karena tasawuf, lebih karena bagaimana hamba membersihkan hati supaya bisa ma'rifat dugi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebutir kisah dari Imam Ghazali. Maka nanaon kudu diambil pelajaran ke orang ulah isin belajar meskipun sudah tua, meskipun sudah ayeuna berumur, tapi kita jangan malu. Imam Ghazali saja yang sudah mempunyai pondok pesantren, yang punya mempunyai madrasah, tapi ngajugjug ka jalmi anu diyakini eta jalmi tetos dugi ka Allah. Ternyata diajarkan tentang kerelaan hati, diajarkan tentang keikhlasan hati. Hartos teh kanu janten guru mata ulah isin kan itu bab tentang isin, ulah isin ulah taya istilah kieu kagok dah taya istilah kagok dina ngaji nyupri ilmu kewajiban minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ti mimiti dibuai ilalah didugikeun ka ayeuna dikubur. Itu kewajiban ngaji. Sok ayeuna urang panasaran ilmu naon tanyakeun, belajar ka saha tanyakeun. Panasaran juga Imam Ghazali kieu nya komo urang macan can sapangkat Imam Ghazali alah can satei kuku tapi geus era nanyakeun era nyorogeun. Misalkan aya nu kakantun dina ngaos ulah era nyorogeun. Imam Ghazali pangkatna geus jadi kiai tetep nyorogeun ngajugjug. Nah, urang ulah era ulah isin nya aya nu kakantun logat contohna nu katinggaleuan kadang nunutan contohna nya maklum da jalmi aya capekna kadang misalkeun ayeuna aya nu kakantun teu ngaos sok susulkeun da engke geus balik mah hese moal kaburu bakal kasibukeun ku nanaon. Sedengkeun ilmu itu penting. Urang bekal balik teh kudu pinuh ku ilmu. Ti pasantren keneh pinuhan kitab mun can pinuh logatna geura pinuhan. Sorogkeun teh keng isin meskipun ka sahanapeun. Ari diyakini sahanapeun urang bisa kana macana eta kitab. Karena ulah isin nya. Itu banyaklah kisah-kisah salianti Imam Ghazali saleresna mah ngan ieu nu dimuatna Imam Ghazali. Al-Hikayatul Khamisatu. Al-Hikayatul Khamisatu ari hikayat anu kalima carita anu kalima fi adamil goplati dina henteu poho fi adamil goplati dina henteu poho lil khaliqi ka Allah ali khaliq teh Allah fi adamil goplati dina henteu poho lil khaliqi ka Allah Allah khaliq teh Allah anu ngadamel alam khaliq itu artosna anu ngadamel nya Allah teh kan anu ngadamel ieu alam semesta. Ta ayeuna carita permasalahan atawa carita lalakon hikayat dina mertelakeun ulah sampai urang lupa ka Gusti Allah. Kita jangan sampai lupa keberadaan Gusti Allah. Kade sing paham carita teh. Pangna nu kudu ditulis dina eta buku Ramadan asana teh supaya teu poho kana carita. Ngalatih otak naon nu dicaritakeun bieu katangkep teu, naon nu dilogatan bieu. Nah, tuangkeun dina buku langsung tuliskeun supaya naon ngalatih otak eta teh. Tuangkeun langsung ceritana, kisahna. Tah ayeuna kisah naon ayeuna nu kalima? Kisah tentang jangan sampai lupa kepada Allah yang menciptakan kita. Jangan sampai lupa tentang keberadaan Allah. Rek nyumput ka mana wae Allah mah tetap aya. Rek nyumput ka mana wae Allah mah tetap ningali. Rek nyumput di mana wae Allah mah tetap ningali. Ieu tah jangan sampai lupa ka Allah karena keberadaan Allah. Wa kana jeung bukti sahabadul masayyihi wa kana jeung bukti sahabadul masayyihi sawareh ti pirang-pirang guru. Sahabadul masayyihi sawareh ti pirang-pirang guru. Ya khusu eta nangtukeun itu ba'dul masayyi ya khusu eta nangtukeun itu ba'dul masayyi wahidan kasaurang mintalami dihinu tetep wahid ti pirang-pirang santri na itu ba'du mintalami dihinu tetep wahid ti pirang-pirang santri na itu ba'du biikbalihi kumadep na itu ba'du
biikbali kumadepna itu ba'dul masayih alaihi ka itu wahid alaihi ka itu wahid dilalakonkeun nya dicaritakeun aya hiji guru anu memang ngaistimewakeun ngunggulkeun ka saurang santri tina beribu santri kunaon tah make si santri eta di aya hak istimewa di payuneun guruna ada apa pakola karena sudah cari tanah. Jadi naon cari tanah? Ada seorang guru yang menilai ayeuna ka saurang santri tina sekian banyak santri tapi ka santri eta mah beda. Beda. Ka eta jalmi mah, ka eta santri nu saurang mah beda. Ngaistimewakeun. Kenapa tah ada naon? Pakola maka nyarios pakolanya maka nyarios ashabu pirang-pirang santri na itu ba'du sa ashabuhu pirang-pirang santrina itu ba'du lahu ka itu ba'du lahu sama teh pakola maka nyarios sa ashabu pirang-pirang santrina ba'du lahu ka itu ba'du fi dzalika dina masalah itu yakhussu wahidan fi dzalika dina itu yakhussu wahidan tuluy nanyakeun santri teh kunaon pangna ayeuna jalmi eta mah santri eta mah nu hiji mah make ayeuna dipandangna teh beda ya khusus make diistimewakeun ku guruna teh pada pa'a jadi orang terpilih pada pa'a maka maparin itu ba'du pada pa'a maka maparin itu ba'du ila kulli wahidin ka saban-saban saiji ila kulli wahidin ka saban-saban saiji minhum nu tetep wahid ti itu talamid minhum nu tetap itu wahid itu talamid toiron kana manuk tuluy sakabeh santrina contoh aya santrina 10 urang sakabeh santrina nu 10 orang eta termasuk eta nu saurang teh dipasihan manuk dipasihan burung waqala tuluy nyarios itu ba'du waqala tuluy nyarios itu ba'dul masayyi naon eta teh izbah saya jam tanganana izbah bihaitsu la yarahu ahadun izbah kudu mencit anjeun izbah kudu mencit anjeun kana itu toer izbah kudu mencit anjeun kana itu toer kan ameh teu poho jadwal tadarus kapan izbah kudu mencit anjeun kana itu toer bihaitsu la yaro kalawan sakira-kira teu ningali bihaitsu la yaro kalawan sakira-kira teu aya nu ningali bihaitsu la yaro kalawan sakira-kira teu aya nu ningali kana itu toer sahadun salah saurang ceuk guruna teh kanu 10 urang teh contoh santrina 10 urang sok kabehan nu 10 urang ieu manuk dibere manuk hiji ewang ieu manuk jig pencit di mana wae kumaha maneh ngan ulah sampeikeun aya nu ningali saurang oge gitu karena jadi si muridna teh nu 10 urang teh dipiwarang mencit manuk tapi syaratna mencitna teh ulah aya nu ningali saurang oge pamado tuluy liwat sapuluh wahidin saban-saban saiji pamado tuluy liwat garis miring terus nya ngalaksanakeun atuh liwat terus sapuluh wahidin saban-saban saiji kabeh santri nu 10 urang teh arangkat wadabiha jeung mencit itu kullu wahid wadabiha jeung mencit itu kullu wahid wadabiha jeung mencit itu kullu wahid atoiro kana manuk bimakanin dina tempat kholin anu sepi itu makan bimakanin dina tempat kholin anu sepi itu makan langsung nu 10 orang eta teh arinit maruncit ayeuna neangan tempat anu kosong aya nu leureun WC aya ayeuna anu dikontrakan ayeuna aya anu di luhur Masjid Al Hidayah rupa-rupa we eta jalmi teh nu 10 urang teh neangan teh aya anu di luhur ieu kelas aya rupa-rupa eta jalmi teh milarian tempat kosong milarian tempat sepi wajah jeung datang
sahadatil midu ieu santri wajah jeung datang sumping we sahadatil midu ieu santri ngan teu mau adrahi wa tairu bari ari manuk mahu sartana itu hadatil mid wa tairu bari ari manuk mahu sartana hadatil mid goiru matmuhin eta anu teu dipencit goiru matmuhin eta anu teu dipencit baralik nya non geus marencit teh 10 urang teh nyalampurkeun deui ieu Kang atos dipencit mobil Aragul sadayana mapai ieu ge abdi ge atos mencit teu aya sasaha di ruangan kosong abdi ge ieu abdi ge anu nyebutkeun di mana-mana an aya saurang guru anu tadi anu dikhususkeun ku murid anu dikhususkeun ku guru nah eta nah maneh teu mencit gitu tah nah maneh teu mencit panan nu 8 urang mah marencit kabeh ge neangan tempat kosong nah maneh mah henteu jawabanana pasala tuluy naros kaitu hadatil min saha asaihu guruna an adami dzabihi tinah teu mencitna itu sid hadatil min an adami dabhihi tinah teu mencitna itu hadatil min an adami dzabihi tinah teu mencitna itu hadatil min pakola tuluy nyari maka ngawaler itu hadatil mid pakola maka ngawaler itu hadatil mid kunaon maneh kan 8 urang mah mencit tapi saurang teh kunaon maneh teu mencit ceuk guruna teh pakola maka ngawaler itu hadatil mid walerana kieu amartani an azbahahu bihaitsu la yarahu ahadun walam yakun maudhi'un ila wal haqqu subhanahu yarahu amarta marentah anjeun guru ni ka abdi an azbaha kana yen mencit abdi kana ieu toer bihaitsu layaro kalawan sakira-kira ulah aya nu ningali bihaitsu layaro kalawan sakira-kira ulah aya nu ningali kana itu naon tadi teh toer kana itu toer saha ahadun salah saurang walam yakun barina tebukti naon mau diun tempat illa wal haqu walam yakun barina teu aya naon mau diun tempat illa wal haqu angin bari ari Allah ilawal haqqu angin bari ari Allah nu maha hak subhanahu ma suci Allah yaro eta ningali Allah atawa hak hukana itu toer hukana itu maudi maka jawaban eta anu saurang nu teu mencit teh kumaha cenah pan akang teh miwarang mencit tapi di hiji tempat nu ulah aya sasaha nu ulah aya ningali kana eta manuk kana mencit kuring tapi cek santri eta abi teu wantun sabab di mana wae tempat sadayana oge pasti aya nu ningali meskipun kosong tina pandangan manusia eueuh misalkan di kobong teh eueuh sasaha tapi da aya anu ningali mah tetep nyaeta Allah Subhanahu wa taala nah eta karena istimewana anak tersebut santri tersebut adalah naon keistimewaanana dia tidak melupakan tinggalin judul adami goplah lil olki dia tidak melupakan Tuhannya meskipun diperintah dina tempat anu jig ulah aya ningali saurang oge da moal aya tuh tempat di alam dunia nu moal aya ningali saurang pasti aya nu ningali saha teh Allah Subhanahu wa taala meskipun tempat sesepi apapun sekosong apapun Allah pasti akan melihat maka dia tidak berani mencitna nam tuanian mencit sabab da pasti aya nu ningalinya ta Allah sing eueuh jalma nu ningali ta Allah mah ningali nya itulah keistimewaan orang tersebut bisa hatena bisa naon tidak melupakan Gusti Allah mata istimewa di pandangan guru na eta jalma teh pakola tuluy nyarios sa asaihu guruna lihada maka dikumpulkan santri eta teh kan santri teh nanya kun kunaon cenah kasih mah make istimewa sabab lihada uqaddimu hada alaikum
lihada karena ieu amartani an adbahu ilaih, lihada karena ieu amartani an adbahu ilaih nepikeun kaparat karena jawaban santri nu tadi. Uqaddimu mayunkeun kuring cek guruna teh, uqaddimu mayunkeun kuring hada mayun uqaddimu maka mayunkeun kuring hada ka ieu tilmid, hada ka ieu hadat tilmid alaikum manderikeun aranjeun kabeh, alaikum manderikeun aranjeun kabeh. Nah inilah pangna kuring cek guruna teh ngaistimewakeun ka ieu murid sabab muridna mah cerdas, muridna mah hatena teu poho ka Gusti Allah. Anu sajen mah satu turutna we ayeuna dipencit bari teu dipikiran heula. Idil golibu karena ari rata-rata nah, idil golibu karena ari rata-rata nah, idil golibu karena ari rata-rata nah, alaikum ka aranjeun kabeh, alaikum ka aranjeun kabeh hadisul kholqi eta pagawean makhluk, hadisul kholqi eta pagawean makhluk. Da anjeun mah teu nempo Allah, nu ditempona mah makhluk. Jadi we mencit padahal keur ngetes ilmu tauhid bahwa Allah mah ada di mana Allah mah maha melihat, Allah mah maha waspada, Allahu latifun khabir, Allah mah maha waspada, Allah mah maha lembut, maha melihat meskipun kita di dalam keadaan ruangan kosong tidak ada siapapun. Wahada jeung ari ieu hadatil mit, wahada jeung ari ieu hadatil mit goiru gopilin eta anu teu poho, goiru gopilin eta anu teu poho anil hakiti Allah anu maha, anil hakiti Allah anu maha. Matak moal wani maksiat, moal wani ngalanggarkan aturan Allah, lamun jalma hatena teu goplah teu poho ka Gusti Allah. Satu lengkah satu perkara nu diperbuat ku anjeunna pasti sieun diteuteup muraqabah diperhatikan ku Gusti Allah. Meskipun cenah urang nyumput we da moal katingalieun ujang, moal katingalieun haji, ek nu urang nyumput we tetep Allah mani ngali. Inilah pelajaran yang harus kita ambil dalam kitab As-Sanatir hikayat kelima, yaitu kita jangan melupakan Allah, hati kita jangan sampai lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada di mana-mana, Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Al-hikayatun sadi satu hari hikayat nomor kagenep. Kita alukil batiniyati dinam etat tetep dina mertelakeun cumantelna, kita lukil batiniyati eta tetep dina mertelakeun cumantelna nu bangsa hate. Tak pita lukil batiniyati eta tetep dina cumantelna nu bangsa hate dalam kurung batin. Baina syaihi antara guru watil midihi jeung muridna itu syekh, baina syaihi antara guru watil midihi jeung muridna itu syekh. Kana ta ayeuna mah tentang ta'alluqna hate murid ka guru. Selalu ada hubungan si murid ka guru. Hatena teu leupas tina ayeuna hubungan ka guru. Kana bukti sabadu talamidi sawareti pirang-pirang santri. Kana bukti sabadu talamidi sawareti pirang-pirang santri. Mata eta pupus tilar dunia sasaihu guruna itu ba'du. Sasaihu guruna itu ba'du. Paroda tuluy ngamaksad itu ba'du. Paroda tuluy ngamaksad itu ba'du ayah tuma kana yen namatkeun itu ba'du. Ayah tuma kana yen namatkeun ba'du alkitabah kana kitabna ingda qabri di caketeun kuburanana itu syekh. Ingda qabri dicaketeun kuburanana itu syekh. Palamma roda maka dina samangsa-mangsa ngamaksad, palamma roda maka dina samangsa-mangsa ngamaksad itu ba'du an ayyaqra kana yen maca itu ba'du, ayyaqra kana yen maca itu ba'du, qala maka nyarios itu ba'du, qala maka nyarios itu ba'du kaadatihi barina tetep sapertoskeun kabiasaanana itu ba'du, kaadatihi barina tetep sapertoskeun kabiasaanana itu ba'du qoblal qiraati dina samemeh maca, qoblal qiraati dina samemeh maca radhiyallahu ankum kana labad radhiyallahu ankum, radhiya muga tinggal bendu
Rodia muga tinggal bendu sallallahu Gusti Allah angkum ka anjeun guru angkum ka anjeun guru. Pasami'a tuluy nguping itu syekh itu pasami'a min pasami'a tuluy nguping itu ba'du pasami'a tuluy nguping itu ba'du min qabri syaikhi tina kuburan guruna itu ba'du min qabri syaikhi tina kuburan guruna itu ba'du hatipan kana suara tanpa rupa hatipan kana suara tanpa rupa aya suara tanpa rupa tanpa jungkerenganana aya suara yaqulu anu ngucap itu hatib yaqulu nu ngucap itu hatib wa angkum kana lapad wa angkum jeung mugi ka anjeun murid wa angkum jeung mugi ka anjeun murid hartosna Allah teh mudah-mudahan ngaridoan ka anjeun oge tinggal bendu kaadati sayyihi barina tetep sapertoskeun kabiasaan guru nah itu ba'du kaadati sayyihi barina tetep sapertoskeun kabiasaan guru nah itu ba'du fi hayatihi dina nalika hirupna itu syekh fi hayatihi dina nalika hirupna itu syekh watakaroro jeung bulak-balik naon dalika itu sami'a min qabrihi naon dalika itu sami'a min qabri sayyihi miroron kalawan bulak balik wa fi yaumin jeung dina hiji poe minal ayami wa fi yaumin jeung dina hiji poe minal ayami nu tetep yaum tina pirang-pirang poe minal ayami nu tetep yaum tina pirang-pirang poe lam yasman tenguping itu si ba'du al jawaba kana jawaban min syaihihi ti guruna itu si ba'du min syaihihi ti guruna itu si ba'du paroa tuluy ngimpen itu si ba'du hu ka itu syekh pinaumi dina kulemna pasala tuluy naros itu ba'du hu ka itu syekh an adami ijabati tina henteu ngajawabna itu syekh itu syekh kaadati barina tetep sapertoskeun kabiasaanana itu syekh pakola maka nyarios itu syekh kungtu hina idin masgulan bitauzi isawabi qiraat ya hadin kana yuwakiluni fidalik kungtu bukti kuring cek syekh ya cek guruna kungtu bukti kuring hinaidin dina mangsana itu adami ijabati rujukeun masgulan eta anu katungkul bitauzi tawabi qiraat ya hadin ku ngabagi kana ganjaran bacaan hiji jalma bitauji tawabi qiraati ahadin ku ngabagi ganjaran bacaan hiji jalma kana anu bukti itu ahad yuwakilu eta ngawakilkeun itu ahad nika kuring pidalika dina itu qiraat singkat caritana kieu aya murid anu hatena secara batiniah henteu pegat hubungan ta'alluq sareng guru maka dina suatu saat guru nate tos pupus tilar dunya akhirna eta murid teh macakeun kitab hoyong namatkeun kitab abi hoyong namatkeun alar alfiah di payuneun guru kuring nu kapungkur ngawuruk di payuneun hoyong namatkeun kitab jeung santrina contohna teh nya contoh geus baralik ayeuna ayeuna ka makam lah namatkeun hiji kitab di makam guru nah arif seperti biasa kerhirupna eta santri teh ngucapkeun kieu radhiyallahu ankum kumaha radhiyallahu ankum guru mudah-mudahan guru teh diridhoan ku Allah mudah-mudahan guru teh ayeuna henteu dibenduan ku Gusti Allah seperti kehidupan keur santren ge sok nyebut kitu radhiyallahu ankum mudah-mudahan guru teh diridhoan ku Allah mudah-mudahan guru teh ayeuna teh dibenduan ku Gusti Allah nah keur ayeuna di makam kitu teh guruna teh ngawaler aya suara di kuburan teh anaon suara tanpa
rupa ngawaler angkum cenah kitu ngawaler teh kumaha angkum mugi oge ka anjeun muridku mugi oge ka anjeun artina mugi oge Allah ngaridoan ka anjeun mugi Allah oge henteu ngabendu ka anjeun seperti biasa we guru sok ngadoakeun ketika ayeuna nuju hirupna tuluy beberapa hari terus we kitu unggal poe setiap hari setiap jarah pasti aya sora anu ngawaler kitu ngadoakeun balik ka murid. Nah, setiap jarah ka guruna pasti aya suara anu ngadoakeun balik ka muridna. Tah dina suatu hari nya pada suatu hari teu ka kuping biasa nama ka kuping suara guru na teh ngawaler nya dina kuburan teh ieu mah kalah teu ka kuping aya satu hari. Nah nya guru teh teu ngawaler angkum tengah waler mudah-mudahan Allah oge ngaridoan ka anjeun gimana ari pes uih we nya si muridna teh bobo ulem ngimpen dina impenan pependak sareng guruna langsung naroskeun ka guruna dina impenan teh guru kunaon teu ngawaler tadi abdi jarah biasa nama ngawaler unggal dinten abdi jarah ge ka guru ngawaler ayeuna mah geuning teu ngawaler ceuk guruna teh dijawab kuring pas tengah waler kahidep teh keur katungkul teh keur sibuk ngawaler merekeun ganja enang keur sibuk ngabagi ganjaran jalmi nu maca anu ngawakilkeun ka kuring hartosna naon kuring teh keur sibuk ngabagikeun ganjaran eta jalmi si murid teh ka kabehan jalma karena sok maca wae mungkin maca yasin maca kitab ayeuna kitab nu diaosna di kuburanna tah ganjaranna teh dipasi-pasikeun tah si guru teh mungkin can teu ngajawab teh keur ngawaleran eta ganjaran keur ngabagikeun ganjaran ka batur keur ngawaler anu sejen atuh keur ngawaler anu sejen gitu. Nah itu kisah dicandak dina kitab Al Fawaidul Mukhtaroh halaman 563 tentang ta'alluqna hubunganana hate seorang murid ka urang guru. Jadi guru natos pupus oge eta guru masih tetep ngadoakeun ka murid. Nah lamun eta muridna ngadoakeun bahkan aya kisah ieu mah asli nyata di Banjar Palilitun Ciamis aya pesantren namina Cibeunteur namina naon Minhajul Karomah namina pesantren Cibeunteur pesantren ayeuna teu aya speaker di ditu nya santrina arageung sadayana pesantrenna pesantren fikih aya guruna teh ayeuna bade ngajar tapi palem listrik nya di masjid asal santrina ngajar anak ngajar batu bi palem listrik tapi tetap maca koek tapi tetap dibaca kata ayeuna teh ternyata hadoroh anjeunna kan di pengkeureun kan ieu masjidna ngajar teh di masjid tadi pengkeurna teh makam guru makam bapak guruna teh kan bapakna ayah Cibeunteur teh guruna hadoroh ka guruna ngahadirkeun hatena maka ketika ayeuna setiap ayeuna ngawulang setiap ngawuruk ngahadirkeun guruna lamun hatena cuma teh ka guru maka guru bakal sumping bakal ngabantuan mere sapaat nulungan ka eta murid paham teu matak setiap ngaos pelajaranna setiap ngaos hate urang ulah pegat tina cumantel hate kanu janten guru contoh hidup misalkan bade ngaos bade ngawuruk di bumi teh bade ngamalkeun ilmu contohna teh nya karai atanapi kawargi kata tangi kararencangan bahkan atanapi kumaha we lah anjeun misalkan ngamalkeun ilmu nya bade diamalkeun ilmu hidup ulah poho hadoroh ngadoakeun kali janten guru matak diawali kunaon ila hadarati contoh saha guru hidup disebutkeun Al-Fatihah sampai ngawe teh Fatihah heula ameng teh dibantosan hidup teh seueur nya anu kajadian lamun poho misalkan aduh ieu teh hese masalah teh naon poho euy baheula keur ngaji teh poho bahkan aya nya ieu mah rerencangan anu kantos nyakseni poho cenah ieu teh masalah teh hadoroh we ka apa Habib Betir hadoroh we ka guruna kitu nuju ngawuruk jam hadoroh teh inget naon anu diwurukeun ku apa kapungkur nuju ngajina inget artinya naon tuh karena cumantelna sifat batinnya kan ari batinnya mah misterius rahasia nya hanya Allah anu tahu Allah anu nurunkeun nur matak mudah-mudahan hidup di pasian keterbukaan cahaya ti Gusti Allah matak ketika ayeuna naon wae rupi urang bade pangaosan bade naon bade ruang riung teu kenging hilap hadoroh kanu janten guru bade aya keneh guruna bade teu aya doakeun guru ameng ke guru hadir ka hidup hartos teu
sakitu meureunnan ayeuna da tos sakedap deui adan. Mudah-mudahan ieu carita ieu tiasa diambil pelajaran kanggo urang sadayana sehingga janten motivasi kanggo kasuksesan urang sadayana di masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokah manfaat kanggo sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.